panas dah jeung. Kadi. Rek naon? Kadi ye. Rek minta tulung perlu. Embung ah. Kadi. Poe ayeuna mah keur embung. Ye, batur rek minta tulung teh kudu ditulungan di dinya emangna paeh rek lempang sorangan. Rek minta tulung naon deui embung sok serba salah deui. Henteu sok kadi ye moal ayeuna mah. Kumaha? Boga hutang, urut ngiridit panci. Aing geus mung komo kudu mangmayarkeun mung. Henteu lain nengekeun lah. Boga hutang urut ngiridit panci, salah kita teh nyahoun sih nyarekan kumaha nya. Tah, ieu dibere solusinya lamun dek ngiridit panci, edek nganyuk bawang, nganyuk nog, edek nganyuk nanaon, salaki mah kudu apal teh bejaan ku abi amen teu jadi piomongeun. Lain kitu eta mah lain solusi, lain. Heula. Tinu masalah leutik jadi gede teh. Lain solusi eta mah lain. Urang mah rek minta tulung ye. Urang teh ngiridit panci, salaki teu nyahoun. Kunaon urang ngiridit panci, da salaki teu bisa pangmelikeun jadi aing ngiridit. Nya, geus cak abi kepada abi mere solusi teu mah. Lain solusi. Ya. Lain solusi eta mah yo bigus. Lain dengekeun ye. Ye, jeung salaki mah kudu terbuka. Sanajan meuli bawang marebueun ge kudu apal boga hutang ka dieu. Lain solusi eta mah yo bigus. Heueuh Geus naon? mumpung manehna teh kurang eta teh mata kaing ngiridit panci oge teu maksakeun memulai kaboga. Naon make kudu saserenteng ka urang mah teu mang menangkeun salaki teu. Da atuh da teu ngarti urang teh rek minta tulung atuh da can tamat urang teh. Didinya mah dibejaan kieu salah hayangna kumaha? Heueuh da salah eta mah lain solusi. Dengekeun sakirana ayeuna ti ucapan kalau teu asup ti babaturan teu asup ti komo ti urang teu asup ngobrol jeung babatok tah jadi ngobrol iya titik kumaha solusina teu butuh di bejaan teu butuh ngomong jeung babatok motor heueuh teu butuh lain eta urang mah minta solusi urang mah heupeula babatok abi teh nganyuk panci salaki teh apaleun pasti ngarti ti iraha gelo lain gelo pasti tiis ieu gelo eta mah ngomong jeung nu kieu patut sarua jeung didinya yo bigus ayeuna mah teh hideng sarua didinya gelo dibere salah salah wae sok berarti yo bigus teh ayeuna mah ngomong jeung babatok ngomong sok moal ieu mah bakal ngadenge wae aing ngomong jeung ieu mah aing mah jelema waras bakal ngadenge ieu mah aing mah jelema waras moal bener aing ngomong jeung ieu mah kalah kakabur yo bigus can anggeus astagfirullah batur teh minta pendapat minta solusi kalah mabur anggar da nanaon teh kabur jeung kabur ya bigus teh ayeuna mah naon samoal cenah mun dina PK mah